Misalkan aya bahasa kieu cenah ongkoh parawan keneh ieu teh tapi geus kakandungan. Kumaha tah hukumanana nu kitu lamun teh mah aya jelema anu reuneuh nya mu reuneuh di luar nikah. Moal aya di urang mah di Amerika paling aya. Pada unggal tepas sekarang. Kumaha tah hukumna? Nah lamun teh mah ieu budak teh ongkoh parawan tapi geus kakandungan kawinkeun tong kawinkeun we. Sah teu eta kawinna sah. Engke dina nalika budak lahir teu kudu dibalikan deui akad. Sah kawinna. Jadi keur bapa wali atawa keur non teh keur naib ulah nanya ieu kandungan sabaraha bulan eta ulah nanya kitu keun wae eta mah urusan dokter. Kawinkeun sah teu sah kawinna sah kawin engke teu kudu dibalikan ngan aya nganan ieu nalika engke budak lahir borojol teh misalkan anakna teh lalaki keun bae jeung ngaji kieu keun bae ya jelasnya kenalah dia mengaji kolot we dalam kita heureuy mah kajian turun teu bisa tah heureuy urang kieu lah ngajina nya keun bae tah engke teh borojol geus dikawinkeun ye geus diakadan tapi dina keur kakandungan engke borojol anakna teh lalaki misalkan geus anak lalaki teh pan eta mah nu di luar nikah anak lalaki mah santri kudu paham meureun geus paham santri mah tah engke anakan deui anu geus dijeroakan awewe misalkan adina teh awewe deui adina awewe deui tapi katilu engke nalika adina rek kawin ieu mah nu di luar nikah malalaki anu adina mah geus dijero nikah tilu ngan awewe misalkan engke lamun misalkan erek aya nu mileuleung eta adina anu awewe teh wayahna lamun teh mah bapakna paeh ulah terang teh atuh bapakna paeh lamun bapakna paeh eta si lanceukna nu panggedena nu hasil di luar nikah teu bisa ngawalian lantaran dulur sainung pan teu bisa nu nomor kadua lamun teh mah bapakna beunghar bapakna teh beunghar tak ieu anak anu di luar nikah mah teu kabagean warisan eta masalah anu pegat waris teh gitu teu kabagean tuluy lamun teh mah anakna teh borojol we awewe misalkan nu di luar nikah teh borojol anak awewe mangka eta si bapakna teu bisa ngawalian ku eta ka eta budak kudu ku wali naon atuh wali hakim kudu ku wali hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am dzil jalali wal ikram alladzi arsala rasulahu rahmatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tudkhiluna darussalam wa tunzina min ahwali yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik wa karim wa majid
ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi mahkamihil kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal isra'a wal mi'raja ta'limun lil ummah. Wa adallaha ta'ala bi qawlihi rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa 'allim bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul alimin. Wa baqih bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bijahika ya Allah wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajib da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muratibul awqat al mukarram anu kusim kuring dipihormat anjeunna nyebatkeun ka sim kuring guru sanes hartos simkuring guruna tapi etama hiji kata wadoan mantena syaihi wa syaikhuna wa mursyiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmati alaina. Pangersa AA tadi anu ngisi acara ijab anu sangat kusimkuring dipihormat kalayan ditedak doana sareng mudah-mudahan ulah waka diwapatkeun guru-guru urang sadayana selagi urang can nyerap ilmu kimarantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Salaresna simkuring neme teu acan ai tepang di kieu nama sareng pangarsa kasepuhan Kang Ajengan Cecep punten disebat namina nanging upami sareng sepuh simkuring mah sering bahkan penak sareng sepuh simkuring ge dipasihan Ali moal meureun aya penak jeung simkuring mah meureunnya kitu. Tah mudah-mudahan para guru-guru urang sadayana mudah-mudahan di para siswa amin ya Allah ya rabbal alamin dilangkung-langkung manfaatkeun ilmuna dilangkung-langkung ka istiqomahanana oge dina waktosna mulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna mudah-mudahan di
titelan maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para rerencangan simkuring, para santri anu ku simkuring dipehormat anu nampak hadir dina ieu tempat, alhamdulillah para santri mah da geus biasa ngaji nya matak hadir oge pangpayuna benten sareng bapak-bapak ibu-ibu anu ku simkuring kirang pati katingal ieu teh. Alhamdulillah para santri mudah-mudahan sing disarolehkeun amin. Oge sing dimanfaatkeun ilmuna baik anu diaji maupun nu teu diajina amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab tina ngaji 5 tahun teh hitunganana 5 tahun teh ai eusina nama can potong ku perek, can potong ku balik, can potong ku kadul nya. Tah mudah-mudahan baik nu diaji maupun nu teu kaaji oge sing manfaat kanggo hidup amin ya Allah ya rabbal alamin. Mubalik ayat 2 ieu teh janten kedah ngabagi waktos. Ayeuna jam 10 langkung 15 menit. Paninten kedah dibagi 2. Tah kituna manawi ieu mah katepi ku pangarti simkuring kahontal ku pangabisa. Urang muningakeun hiji hadis pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisna teh innallaha kariha salasatan. Sakali deui. Innallaha kariha salasatan. Kali deui. Innallaha kariha salasatan. Lamun urang fokus para santri tangtu geus ararapam di mana hiji kalimah dimimitian ku lapad inna atawa ku lapad anna hukumna tegas. Innallaha jadi kudu rada nying halis teh. Innallaha saestuna Gusti Allah kariha eta kapayuna kariha biasa urang lamun maca hadis geuninganannya menakan hadis teh sok bahasana teh lembut. Innallaha la yuhibbu biasana hadis sok itu. Tapi dina ieu hadis mah ngamo lapan kariha. Ai la yuhibbu teh pan teu mikaresep hartina teu resepnya. Ari ieu mah kariha lawan tina bahasa lemes berarti rujit lelah meureunnya. Jadi ngamo lapan biasana hadis sok lembut. Innallaha la yuhibbu biasana mah Gusti Allah henteu mikaresep. Ai ieu mah nganggo lapan kariha banget resep. Punten para sepuh ieu atanapi para santri mending disebut kurang kasep atau mending disebut goreng patut. Kurang kasep. Alhamdulillahnya. Urang oge kitu nya. Yes, maneh teh bager, maneh teh soleh ngan hanyakal kurang kasep. Kurang kasep teh berarti goreng patut. Tapi aya bahasa lemes eta mah kurang kasep bahasana. Beda deui jeung kieu maneh mah euy keur mah kedul, maneh mah ca sagala cadu, goreng patut deui. Kudu hirup deui. Tah ieu bahasana hadis teh biasana la yuhibbu biasana mah Gusti Allah teu mikaresep. Ari ieu mah nganggo bahasana teh kariha kalimahna teh banget berarti rujit lah. Saestuna Gusti Allah mikarujit meureun kitu bahasana mah salasatan kana 3 perkara. Kade meureunan urang da urang lamun disebutkeun antara kurang kasep jeung goreng patutnya sarua keneh teh persis seperti kata bahasa awam jeung bodoh. Ari disebutkeun awam mah urang teh urang mah pan jelema maneh mah da jelema awam nyerengeh we seuri.
Tapi disebutkan jelema bodoh mah urang teh ngulipek beteung depannya amek. Padahal antara awam jeung bodoh teh sarua belegug-belegug keneh teh. Ngan beda bahasana diperhalus. Tak ieu ge hadis teh biasana diperhalus, innallaha la yuhibbu biasana mah, tapi ieu nganggo lapan kariha. Banget rujit kana tilu perkara. Berarti kade urang ulah keuna kana nu tilu ieu. Amalan itu indah dua nu balikna. Tilu we. Nu kahiji qila wa qala. Jadi nu teu dipikara sebelum dipikar rujit ku Gusti Allah teh qila wa qala nu kahiji. Qila wa qala teh mun bahasa urang mah kabar burung. Kabar burung anu teu puguh seluk-belukna, teu yakin bener atawa salahna ieu teh. Sapertikeun kieu bejana si anu balik ti Saudi euy. Heueuh ai kitu. Bejana mah cenah aya na beuteungna, aya eusian, ceuk saha ieu teh? Aya we, ta eta aya teh ti saha? Aya paribasa bejana si anu teh ongkoh parawan euy. Tapi geus geus kakanungan. Ceuk saha maneh make nyaho kitu? Aya we, eta aya teh ti saha? Kade urang ulah waka percaya lamun selagi can apal buktina. Naon sabab bertentangan jeung ayat Al-Qur'an wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ulah waka percaya kana omongan anu urang can yakin. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut pada urangna we hayo. Unggal tepas pada urangna ieu mah, tapi pada urangna ieu mah pada urangna hayo we kitu. Bertentangan jeung Al-Qur'an wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ulah waka percaya kana perkara anu urang can nyaho can yakin eta percaya eta omongan teh. Naon sabab inna sam'a wal basara wal fuada ceuli panon hate urang, pikiran urang bakal dipertanyakeun, dipertanyakeun pertanggungjawabanana. Misalkan aya bahasa kieu cenah ongkoh parawan keneh ieu teh tapi geus kakanungan. Kumaha tangah hukumanana nu kitu lamun teh mah aya jelema anu reuneuh nya mau reuneuh di luar nikah. Moal aya di urang mah di Amerika paling aya. Padahal unggal tepas sekarang. Kumaha tah hukumna lamun teh mah ieu budak teh ongkoh parawan tapi geus kakanungan kawinkeun tong kawinkeun we. Sah teu eta kawinna sah. Engke dina nalika budak lahir teu kudu dibalikan deui akad. Sah kawin. Jadi keur bapak wali atawa keur non teh keur naib ulah nanya ieu kandungan sabaraha bulan, eta ulah nanya kitu keun wae eta mah urusan dokter. Kawinkeun sah teu sah kawinna. Sah kawin. Engke teu kudu dibalikan ngan aya nganan ieu. Nalika engke budak lahir borojol teh misalkan anakna teh lalaki. Keun bae jeung ngaji kieu keun bae ya. Jelasnya keun lah ieu ngaji kolot we. Dalam kita heureui mah kajian turun teu bisa. Tah heureui urang kieu we lah ngajina nya keun bae. Tang kete borojol geus dikawinkeun ieu, geus diakadan tapi dina keur kakanungan. Engke borojol anakna teh lalaki misalkan. Geus anak lalaki teh pan eta mah nu di luar nikah, anak lalaki mah santri kudu paham meureun geus paham santri mah. Tah engke anakan deui anu geus dijero akad awewe misalkan adina teh awewe deui, adina awewe deui tapi katilu. Engke nalika adina rek kawin ieu mah nu di luar nikah malalaki, anu adina mah geus di jero nikah tilu ngan awewe misalkan. Engke lamun misalkan erek aya nu mileuleung eta adina anu awewe teh wayahna lamun teh mah bapakna paeh ulah karang teh atuh
bapak napae, lamun bapak napae eta si lanceuk na nu panggede na nu hasil di luar nikah teu bisa ngawalian lantaran dulur sainung pan teu bisa nu nomor kadua lamun teh mah bapakna beunghar tak ieu anak anu di luar nikah mah teu kabagean warisan eta masalah anu pegat waris teh gitu teu kabagean tuluy lamun teh mah anakna teh borojol we awewe misalkan nu di luar nikah teh borojol anak awewe mangka eta si bapakna teu bisa ngawalian ku eta ka eta budak kudu ku wali naon atuh wali hakim kudu ku wali hakim. Jadi merenang cek bapakna teh mana ieu walina cekna ieu tak ieu bapakna oh tuh bisa cek bapakna itu nama kita bisa tinggali banget na mirip tuh bisa mas bro tuh bisa tulu ieu cenah tinggali tes DNA na ge darahna ge sarua tuh bisa naon cenah salah abdi salah maneh sabab maneh nyoblos sameme pemilihan tuh bisa ngawalin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ku hidikanu tadi wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Sakumaha lamun teh mah aya cariosan ka urang, bejana si anu lamun teh mah urang can yakin eta permasalahan ulah bakal percaya. Sabab ceuli urang, panon urang, pikiran urang bakal ditanya pertanggungjawabanna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taeta ulah pacenah-cenah cek ieu cenah tapi teu yakin ulah bakal percaya hiji eta teu dipikaresep ku Gusti Allah sabab tanggung jawabna gede. Nu nomor kadua idho atal mali jelema teh boros idho atal mali teh maksudna jelema boros teh kieu sing ingat da ai harta mas setiap Gusti Allah namahkeun harta ka urang hakikat nama harta teh keur namal ibadah urang anu teu mampu lamun urang dibere beunghar hakikat nama ku Gusti Allah teh eta harta urang teh keur namal ibadah urang anu teu mampu. Contoh misalkan baturna geus daekeun puasa Senin Kemis ulah wakabang enggak baturna Senin teh jeung Kemisna nu puasa Senin Kemis ulah wakabang enggak sabab batur mah puasana geus ayamul bid 13, 14, 15 ayamul bid teh waktu caang bulan anu ayamul bid ge ulah wakabang enggak batur mah puasana geus puasa Daud. Naon puasa Daud teh? Puasa Daud teh sapoe puasa sapoe henteu sapoe puasa sapoe henteu jadi urang ulah nekan cek urang teh emang si eta hungkul nu bisa puasa Daud aing isukan rek puasa Sulaiman teu bisa da eueuh jangan ukur tepi ka Daud. Jadi hakikatna kusabab urang teu mampu ngalaksanakeun kos batur puasa sunat Senin jeung Kemis atawa ayamul bid atawa puasa Daud urang mah teu bisa ngan urang dititipan harta ku Gusti Allah amal ta ibadah urang anu urang teu mampu teh ku harta urang lamun batur ngalaksanakeun puasa bisa urang kusabab dititipan harta sedekahkeun ku urang sarua tah ganjaranna sabab aturan harta mah dina Al-Qur'an oge wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Setiap ku Gusti Allah ditamahkeun harta ka urang, harta urang loba, hakikatna mah keur namal ibadah urang nu urang teu mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salajengna dah harta mah sadayana oge titipan ti Gusti Allah. Misalkan contoh ya urang dititipan motor urang teh nu boga imah misalkan jol aya batur saya mah nitipkeun motor ka urang mang titip motor ka urang bahasana nitip
eta geus dititipkeun teh jelmana ini nu nitipkeun motor urang teh nu katitipan gek diuk dina motor ngaca dina spiona asa motor urang we didiukan meureun ceuk nu nitip teh lamun ditingali ti kajauhan ih nah aing ngadaleun mere motor aing mah nitip nah make jiga nu manehanana. Nu nomor kadua titipan kudu dijaga lamun teu dijaga nu bogana bakal ngamak. Misalkan batur geus nitipkeun motor ka urang dititipkeun mah nitip motor bahasana nitip ku urang teu dijaga pas dicokot deui ku nu bogana lampuna peupeus spionna leungit knalpot eueuh ban hareup leungit ngamak moal nu bogana ngamak moal ngamak atuh cek nu eta teh cek nu nitip teh pan aing teh nitip ka maneh kunaon ieu teu dijaga ku maneh kitu oge urang dititipan harta ku Gusti Allah lamun urang teu bisa nasorupkeunana mah Gusti Allah bendueun ieu mah harta atawa urang dititipan anak bahasana nitipan anak teu diurus ku urang nu hiji ngarampok nu hiji nyopet nu hiji babadog ngarampok ngambek Gusti Allah sok mana kudu dijaga sabab lamun teu dijaga Gusti Allah bendueun ta ieu ge urang dititipan harta ku Gusti Allah hakikatna mah keur namal ibadah urang nu teu mampu lamun batur bisa maca Quran urang teu bisa ngan urang dititipan harta sok meuli Quran wakafkeun ku urang batur maca tina sahurupna dibere urang oge 10 kasaya mana dalilna manja abil hasanati falahu asyru amsalihha hiji dibayar 10 lamun teh mah urang dititipan harta dititipan baju lah ya urang meuli baju weuteuh baju teh baju weuteuh buru-buru ku urang teh pangmimitina teh dipake ibadah naon ameh ngeunah dihisabna nalika dihisab urang make baju weuteuh buru-buru ku urang teh pake salat jedur waktu lohor pake baju weuteuh teh pake salat ameh naon ameh ngeunah nalika dihisabna ditanya ketek ku Gusti Allah di poe kiamah teh eta maneh menang baju ti mana Gusti ieu mah harta anu paling halal harta menang abdi menang kesang abdi dipake naon pangmimitina ku maneh ngeunah urang ngajawabna di amal salat Gusti ngeunah ai urang boga baju weuteuh dipake ka mana masyaallah pagaweun gitu jadi lamun ditanya teh ketek cenah baju eta pake naon eta di mana mana iya harta abdi Gusti untuk menang mau harta pakai naon pangheulana pakai ulin Gusti tak itu Masya Allah jadi lamun teh mah matak saur para guru geninganan para gurunya para masyaikh kiram taluk agungnya lamun boga baju weuteuh buru-buru pakai salat boga senal buru-buru pakai bawa cenah ke masjid pakai salat urang teuneun di luar ini teh urang hati lain hati dipakai salat pakai senal. Ma'asyiral muslimin, Syekh Hasan sabab urang teu nyaho nya amal mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah. Sabab urang teu nyaho amal mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah. Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Pantaran Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala simkuring sok tapaul ka para guru-guru nu di Taluk Agung, boh nu di Nyelempet, nu di mana para guru-guru lamun ngalogatan lapad ro'a, ngamaknaan lapad ro'a, ai ro'a mah pan ningali nya makna ro'a mah. Tapi lamun kaituna aya lapad bil manami. Lamun kaituna aya lapad bil manami sok dimaknaan ku ngimpi. Padahal ai makna ro'a mah nya roa meningali tapi lamun kaitu nalapan nampil manami sok dimaknaan ku ngimpi simkuring sok tapaul we ka para guru. Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala
anjeunna pangkatna tabiin ditalkinna langsung ku Sayyidina Ali bin Abi Thalib pangkatna tabiin. Anjeunna roa pil manami ngimpi muncak urang maker sare jol sorak tanpa jirim hatib teh. Cek hatib teh He Hasan Al Basri cing kira-kira cek maneh amal naon nu yakin nu ku maneh dipigawe bari ditarima ku Gusti Allah. Dauhan Syekh Hasan Al Basri rahimahullahu taala da anjeunna mah kantos ahli ibadah. Saur Syekh Hasan Al Basri rahimahullahu taala, Gusti ieu abdi teh kantos ngalaksanakeun ieu, abdi kantos ngalaksanakeun ieu, abdi ngalaksanakeun ieu bari kholisan mukhlisan, bari ikhlas abdi Gusti ngalaksanakeun ge. Eta cek sorat cek hatib sorat tanpa jeung pantes we da amal Syekh Hasan Basri mah atuh kantos pangkatna ge tabiin atuh anjeunna mah cek hatib sorat tanpa jirim He Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Hasan Al Basri eta amal maneh kabeh oge eueuh anu ditarima, masya Allah. Eta amal si Hasan Al Basri ngan lumatak bisa ngasupkeun maneh ka surga teh waktu maneh sodakoh ka hiji laleur, maneh keur nulis, maneh keur ngarang kitab kumangsi jol laleur antol kana pulpen maneh ku maneh henteu digebahkeun diantepkeun ku Syekh Hasan Al Basri teh eksina waragkeun eta laleur teh geus wareg eta laleur ngapung deui tah nu matak ngasupkeun maneh ka surga teh nyaeta waktu maneh sodakoh ka hiji laleur. Amal maneh mah nu sejenna mah eueuh nu ditarima iwal ti eta waktu sodakoh maneh ka hiji laleur. Masya Allah. Jadi orang gitu meninggalnya amal mana lamun rek nemongkeun tina ibadah orang hayang asup ka surga ibadah nu mana urang teh mongkeun eueuh. Aduh cenah urang mah kumaha atuh dosana ge saliput hulu satangkuh ning langit satangkarak jagat aing mah kagok borontok kapalan carama geus aing kagok kieu hirup teh teu kenging kitu. Sabab Abu Dzar Al-Ghifari teh seorang begal. Abu Dzar Al-Ghifari seorang begal eta namina teh Jundub bin Junadah. Anjeunna sakota Ghifar kabeh begal kabeh. Ngan lebat Islam ka Kanjeng Nabi langsung, ya Rasulullah abdi hoyong lebat Islam. Anjeunna pimpinan begal sakota Ghifar. Allah abdi hoyong lebat Islam. Hoyong dituntun ku salira ceuk Kanjeng Rasul ulah waka. Sabab itu maneh wah pasti ripuh meureun pada ngagebugan lamun maneh asup Islam mah. Naon sabab anjeunna pimpinan begal Jundub bin Junadah. Timbul pertanyaan naha Kanjeng Nabi bet ngalami-lami batu rek lebat Islam. Eta mah aya alasan sabab Jundub bin Junadah lamun asup Islam bakal diparaehan ku murid-muridna, ku anak buahna. Kumaha walaran Jundub bin Junadah, ya Rasulullah maknya abdi ngabegal jeung ngabunuh babadog rarampong terang-terangan ai asup Islam make kudu teu terang-terangan. Ayeuna ya Rasulullah ditalkin ku Kanjeng Nabi lebat Islam langsung. Kumaha tah sakota Ghifar anak buahna nu begal hungkul kabeh asup Islam gara-gara Jundub bin Junadah. Bahkan janten perawi hadis karangan Imam An-Nawawi rahimahullah dina kitab hadis arba'in anu hadis ke-18 ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Ye lamun maneh boga dosa ulah sok diantep karepna setiap maneh milampah dosa buru-buru balik ka Gusti Allah sabab ladang kagorengan maneh bakal digempur ku Gusti Allah bakal dihampura. Cek Jundub bin Junadah ieu lamun teh mah dosa jelema di alam dunia saha sih nu panglobana hayang nyaho. Maneh mah moal mungkin can pernah ngabunuh ratusan jelema, moal mungkin maneh mah rarampong tika beak sagala rupa, moal mungkin maneh mah ngalakukeun kariuhan di alam dunia, moal mungkin kos urang. Cek Jundub bin Junadah janten perawi hadis dina kitab hadis arba'in hadis nu ke-18 karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Aya Imam Nawawi, aya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ieu mah hadis arba'in mah kan dina ku Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saurna
ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap maneh milampah salah, setiap maneh milampah dosa, buru-buru balik ka Gusti Allah. Sabab ladang kagorengan maneh bakal dihapus suatu saat ku Gusti Allah. Urang kuninga Umar bin Khattab. Kuninga teu. Terang teu ka Umar bin Khattab. Halus kita. Tah Umar bin Khattab urang lamun ditaros kan waktu kapungkur mah Kangjeng Nabi ngadua Allahumma aizal Islam bi Umaraini. Gusti tulungan agama Islam kedua Umar, hiji Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisham. Lamun Umar bin Khattab mah urang ge uninga nya sahabat Nabi, tapi sapalina Umar bin Hisham mah can aya nu arapaleun. Uninga teh Umar bin Hisham. Umar bin Hisham teh lamun bahasa katelahna nama bos Abu Jahal. Eta Kangjeng Nabi ngadua Allahumma aizal Islam bi Umar wayani. Gusti tulungan agama Islam kedua Umar, hiji Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisham. Dauhan Allah moal bisa dua kali hiji. Bari harita mah Sayyidina Umar oge nuju aya can lebet Islam dina taun katilu anjeunna mah pangkaneurina. Da disebutna Abu Hafs, raja singa, raja gulat. Benahna teh ngaji di daerah sisi jalan teh jadi loba jeda. Nah, oh wala. Jam sabaraha ya? Datunya jam 10. Nanti para jam deh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kitu, Umar bin Khattab ge pan urang mah unina. Kasalahanana nu kapungkur nu sebagai raja bulat urang mah teu emut. Naon sabab-sabab tos uing teh. Balik matak saur Jundub bin Junadah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap maneh milampah dosa sakumaha dosa maneh loba oge buru-buru balik ka Gusti Allah minta hampura. Bakal dihapus ku Gusti Allah, bakal dihapus. Ulah kieu aing mah geus kagok da kagok jadi jelema teu ceureuh geus we. Sabab innallaha yaqbalu taubata abdi ma lam yughargir. Yughargir teh tah mestinya genggerong. Gusti Allah, innallaha la yaqbalu taubata abdi ma lam yughargir. Gusti Allah moal narima kana tobat hiji jelema, bakal narima kana tobat hiji jelema. Salagi asal eta nyawana teh can nepi kana genggerong. Lamun geus nepi kana genggerong mah teu bisa mohon maaf jeung malaikat. Hayang tobat ai nyawa geus kana tikoro geus kana kieu ceuk malaikat ge mohon maaf nasi sudah menjadi peuyeum tidak mungkin jadi bubur. Moal. Jadi moal tarima mumpung urang kasempatan keneh saur Jundub bin Junadah dibalik geura balik ka Gusti Allah sok dihampura mananeh mah dosa moal secara urang oge dihampura dosa bahkan jantan perawi hadis. Masyiral muslimin idoatul mali nu katilu kasrotas soal loba nanya perkara anu geus puguh loba ditanyakeun sapertikeun aya hadis geuninganna rame jaringannya di media sosial mah tipayu cenah rama Kangjeng Nabi teh lebet kana raka. Masya Allah urang teh sing sopan nu dicarioskeun teh itu junjunan urang sadayana da anu hadir ka ieu tempat teh lain erek ningali mubaligna lain nu hadir ka ieu tempat teh ngan ku sabab eta mubalig rek ngomongkeun junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak daek datang teh lain edah ningali mubaligna lain ngan ku sabab ieu nu ngaromongkeun kasrata soal rama Kangjeng Nabi sok pangningaliankeun cenah dina kitab tingalian rama Kangjeng Nabi mah kasul kana raka cenah. Oh ya Allah ya Rabbana ieu nu dicarioskeun teh pan ramana. Memang Kangjeng Nabi pernah nyebutkeun abi teh nyata kana raka maksana mah ka Abu Thalib punten nya simpuring ya Allah ya Rabbana ka Abu Thalib ai paman Kangjeng Nabi mohon eta mah lebet kana neraka tapi teu meunang urang kieu. Oh paman Kangjeng Nabi teu meunang sing sopan eta teh paman Nabi. Tekenging urang tekenging kitu.
memang Kanjeng Nabi nyebatkeun rama kuring teh ka neraka. Maksudna dinya aya urang Mekah mah disebut abi teh ka paman. Janten urang sing soropan. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kasrota soal teh loba pananya perkara geus tubuh dina salat. Imamna leungeunna teh sok dirunaikeun kieu. Nu saurang sok ka dieu. Aing moal ngamaung ka si eta naon sababna leungeunna sok dirunaikeun dina sami Allah liman hamidah ceuk ieu aing moal ngamaung ka ieu sabab leungeunna sok dikadiekeun. Lamun ningali dina kitab Nihayatul Jen nu utama nama ka dieu tah dilempengkeun sami Allah liman hamidah lempengkeun ka dieu nu utamana dina Nihayatul Jen. Bahkan aya nu nyarioskeun anu ka dieu mah cenah sapalena mah aya nu teu ngamenangkeun teu meunang cenah itu mah. Kan urang ulah kasrota soal ulah loba pananya perkara anu geus puguh. Nu geus puguh dicarioskeun ku ulama ti ditu nanti ulama wah ieu teh bener eta ulah kasrota soal. Sabab Gusti Allah teu resepeun ka jelema anu loba ngadenge bari can puguh. Nu nomor kadua jelema boros dina harta, hartina setiap dititipan harta ku Gusti Allah teh kalah ka jadi sombong. Lamun dititipan harta geus sombong tinggalin euy. Sabab baheula aya korun. Beunghar koret nih. Inna koruna kana min kauni Musa fabago alaihim. Korun disebut bago. Lamun Fir'aun disebut togo. Ai bago mah sombong ku kabeungharan, togo mah disebutna innahu togo cenah geuningan. Dina Al-Quran togo mah nyata sombong ku kakabasaan. Geus tinggalin korun inna koruna kana min qaumi Musa fabago alaihim. Korun di zaman Nabi Musa tapi tingali tungtungna. Korun mah beungharna kunci berangkasna, kunci rahasiana. Lamun diangkat ku jelema gagah waktu harita moal kaangkat ku loba-lobana. Korun mah mata lamun aya jelema ayeuna koret geus tinggalun. Boga harta sombong tinggalun eleh ku korun. Wa inna lamafatihahu latanu bil usbah. Korun ge tungtung nama hancur deui. Hancur tungtung kade urang. Nah jadi tilu perkara anu ku Gusti Allah dibenci teh eta bios dari jalan macam tilu perkara teh nyaeta nu kahiji gila wakola kabar anu teu puguh, nu nomor kadua jeung atal mali jelema sombong ku harta, nu katilu kasrota soal loba pananya nu perkara anu nu geus puguh seperti kaum Nabi Musa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Cekap itu sakueu teh aya nya balik hiji deui nya. Mohon balik aya hiji deui pangapunten aduh simkuring sakitu da panginten nu tiasana da ieu teh aya 2 mubalikna sareng al-mukarram guru urang sadayana. Lamun apal aya 2 mah moal simkuring oge. Sugan teh moal 2 padahal itu semua lemah al-mukarram tos we padahal teu kudu meunang simkuring teu kudu ngawartosan gitu. Tek tolak teh meureun. Tabu kituna panginten tilu perkaranya bakal kang urang oge ka para santri. Mudah-mudahan hidup sing jadi jalma ulama lah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing marangpaat ilmu mah lamun geus dimangpaatkeun mah ku Gusti Allah. Nu penting mah hormatkan jadi guru. Da ilmu mah bisa dikasab ku getol ngaji, ku daek ngapalkeun babari ilmu. Lamun tema urang hayang boga ilmu asal daek nanyakeun, asal getol ngapalkeun gampang ilmu mah. Tapi manfaat mah hese dikasab. Kugituna urang kudu hormatkan janten guru-guru urang sadayana mata doakeun guru-guru urang sadayana boh satempat maupun di mana wae guru-guru urang anu muruk mitutur mudah-mudahan masing diparanjangkeun yuswana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab doa Rasul ieu sakediknya sabab doa Rasul ka jalmi anu ngawuruk mah didoakeun ku Rasul ge Allahumma ighfir lil muallimin wa atil a'marahum wa wasi arzaqahum wa barik fi malihim wa kasbihim. Saur Kanjeng Nabi Allahumma ighfir lil muallimin Gusti hampura jalmi anu sok ngawurung ngaji dosana wa atil a'marahum
atil lamun ku aing mah teh jadi nyubungkeun tapi mah ku hamzah wa atil amalhum panjangkeun Gusti yuswana wa wasi arzaqahum jembarkeun Gusti rezekina wa barik fi malihim wa kasbihim berkahkeun milik jeung rezekina mata guru-guru urang mah tingali geura cara damal ka mana-mana ge bogaeun we duit mah ai keur gaduh mah nya teu boga sate ai keur teu aya da jalmi sakitu eta guru-guru urang nu satempat di dieu maupun nu di mana wae mudah-mudahan sing diparanyangkeun yuswana ulah waka diwarapatkeun selagi urang can nyerap-nyerap ilmu ti marantena amin ya Allah ya rabbal alamin palinten sakitu kakirangan sidaran kalampungan hapunten milih lepat seueur lepat lah hapunten anu kasuhun hadan ya Allah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh